Semeru di Lumajang, Jawa Timur ngalaman deui erupsi dina Sabtu 23 Maret 2024 pukul 11 malam kalayan jangkungna 1,20 km di puncak. Abu vulkanik anu dilepaskeun warnana bodas nepi ka abu-abu. Kalayan intensitas kandel ke arah kulon jeung barat laut. Masa kana observasi Gunung Semeru erupsi 4 kali. Tina 4 letusan eta oge ngaronjat aktivitas vulkanik kawalan kolom erupsi kahiji seluhur 400 meter sehingga letusan pangtungtungan ngahontal 2 kali lipat mimitian letusan nyaeta dina 1200 meter. Di bulan Januari nepi ka Maret 2024 Gunung Semeru geus kacatet 130 letusan. Ayeuna Gunung Semeru aya dina status siaga atau tingkat 3 sehingga masyarakat dilarang ngalaksanakeun kagiatan di beulah tenggara nepi ka kobokan 13 km ti pusat erupsi. Wilujeng siang kasadayana. Permisa, pendak deui sareng abdi Elvareta anu acara ngeunana warta anu paling akurat sareng dipercaya. Anu abdi rangkum dina warta enjing ieu. Permisa, salasa kamari puluhan imah kahuruan di Wewengkok Manggarai, Jakarta Selatan. Kahuruan gede lumangsung di Kacamatan Manggarai, Jakarta Selatan. Seuneu lumangsung dina Salasa 13 Agustus 2024. Di informasi nu dikumpulkeun seuneu ngaruksak puluhan imah warga di Manggarai RT genep RW 12. Kahuruan disangka ku korsleting dina charger HP milik warga. Seuneu dipareuman ku 34 mobil damkar. Ayeuna pamarentah tos nyiapkeun pangungsian nyaeta di Masjid Al-Falah RT 5, RT 7, RT 8 jeung RT 12. Punten sakitu anu tiasa didugikeun, abdi Elvareta mohon undur diri. Hatur nuhun.